kopi 2. Mie rebusna 2. Tong hilap pakai sasawi. Hampura. Urang mah terbiasa terbelit-belit. Urang mah biasa hirup lurus. Jadi eta membosankan bagi urang nongol. Kodok kantongna. Kan panjangan kumaha? Ayo diantos acisna. Bagus. Oh, mana rekaman mana, Bud? Jangan dukun santet. Arek naon? Mayan sia. Buset. Bud, udang, Bud. Udang. Duh. Bisa tuh sih tengah ganggu hirup aing. Naon sih? Iya, Bud. Kodir arek mere duit. Menang komisi teh Pak RT teh kamari. Mana dia? Ya. Mahi meureun jikeun meuli kolak mah. Mulai kolak. Yo, jangan berobat. Susah ngebelaan sia kamari. Tapi mana puasa kan? Puasa lah. Nyanggu satu, tukang ngambek-ngambekan wae hari puasa mah. Tapi ngomong-ngomong, Bud. Iya duit asli apa palsunya? Asa mencurigakan teh ya Kodir mah. Coba dinempok. Asli ya mah, orangnya pernah boga nu kos kieu. Nyaho di mana maneh? Tuh nya sia mah, ku aing di bejaan teu percaya. Nah non ge kudu aya buktina, Bud. Dah sia. Sakieu teh aing keur puasa, ku teu percaya ka aing. Nyanggeus kieu we supaya kabuktian ku sia. Sameme sare, ieu duit tunda hareupeun imah. Mun isukan aya keneh berarti ieu duit palsu. Mun isukan ieu leungit berarti duit asli. Geus aing sare deui. Goblok malah ngejedog di dieu. Bener ka mana, Bud? Rek balik. Apanya imah maneh? Sia atuh nu balik. Lah urang nu balik. Bud. Bud. Tarawehan mal, Bud. Bud. Geus nu kos kieu deui wae. Naon, Kod? Oh. Gimana gejil di gitu, Bud? Pas mican sampah. Kunaon? Bud. Tarawehan mal. Lamun arek bareng jeung Kodir. Mana emang kate heula we, Jung? Ke urang nyusul. Ulah henteu taraweh, Bud. Yo, bulan puasa mah urang kudu dilobakeun ibadah. Ieu nya, Kodir mah yo enggeus sahur ge. Langsung mangkat ka masjid salat subuh berjamaah. Isukna salat duha. Beurangna salat lohor. Sorena salat asar. Maghrib geus salat di wae. Nyapira kue isa jeung tarawih Kodir henteu. Tapi omat, Bud. Ibadah mah ulah diumbar-umbar ka batur. Cukup urang we jeung Allah nu nyaho. Pasti si Aek ngomong gitu kan? Jadi gimana? Mana nyaho Kodir rek ngomong gitu? Tahun kamari ge sabulan sia ngomong gitu. Tahun ulah diumbar-umbar tapi kamu gak jelema sia ngomong. Ya Kodir mah cuma ngingetan, Bud.
Kumaha sia we? Jong ka ditu. Yang usah tuh, kodir tilu ah. Anjung. Buat ucing. Sia nu balik atuh pakai sendal teh. Ambeh ulah dipaling ku batur, Bud. Nyerakeun anjing. Ayo buru-buru. Tinggalin mantannya. Oh, mana rek tarawehan, Bo? Ini sendal anyar. Yuh, bulan puasa mah orang kudu dilobakeun ibadah. Yo nya, kodir mah yo. Kodir mah Ulang ngadang buat taraweh. Geus ayo buru kat. Ayo buru. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kunaon sih Kod? sendal kodir geuning. Ya aku sendal sabelah gitu aya nu maling keneh wae. Emang sia leungit di mana? Di dieu. Padahal kodir teu nunda sendal di dieu da. Sia kumaha sih? Nunda sendalna di mana? Di ditu. Atuh nya teangan di ditu atuh. Biar aku sia nunda sendal di ditu neangan di dieu. Emang sendal sia bisa nyamperkeun sorangan? Tungguan atuh. Teu sudi teuing. Panas anjing. Tadi teka tempat tarawehan. Urang pang tukangna. Tukangan urang, Bud. Hah? Kumaha sih? Sia taraweh pa tukang-tukang? Wah, geus teu balik maneh ing. Bud. Bud, bener. Sendal kodir teh leungit. Bodoh amat ah, mending aing balik. Ing bayar kopi. Siapa Bud? Rasaan teh kalakuan siapa teh pernah berubah-berubah. Siga kisah cinta urang jeung manehna. Urang nu mayaran, tapi batur jadi tempat balikna. Bud, udang. Koplok sare wae sia mah. Udang. Bisa teh si sia teu ngamprokan aing sapoe weh. Aya naon deui sih? Ya, Bud. Bener cek maneh teh ya, Bud. Duit urang isuk-isuk teh eueuh, Bud. Maksudna? Heuh, pan kamari teh cek maneh same mesare eta duit tunda darieun imah. Pas ditinggali teh isuk-isuk eueuh, Bud. Berarti eta duit aslinya. Eta ku anjing. Emang kunaon sih, Bud? Nya teu naon sih aing mah. Nya geus atunya. Kodir rek balik deui. Nuhun ya, Bud. Si eta otakna bener-bener dih. Tapi, Bud, eta duit kodir kumaha sih? Tuh kan cek aing ya. Urusan jeung sia mah pasti riweuh. Pan eta duit leungit teh gara-gara maneh, Bud. Geuning gara-gara aing. Pan sia sorangan nu ngaleungitkeun age. Yang mana tanggung jawab lah.
Emang aing ngarenahan sia tanggung jawab. Ya minimal bantuan neangan kek. Neangan ka mana sia teh? Emang sia nyaho alamatna? Ya ayo ini murang teangan weh. Ka mana weh? Ayo. 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 Ayolah. Tapi mun kapanggih bagi duanya. Kumaha? Sagala mikir wae kok sakola. Ayolah. Berangkat. Let's go. Bud, Ki. Reka mana? Ya, biasa kieu weh. Kadi heula weh nyimpang. Wih, motor anyar ya. Heeh, Bud, motor anyar. Meuli keur iraha. Asaan mah kamari-kamari acan aya. Tadi isuk, Bud. Tadi isu. Heeh, tadi isuk. Emang aya naon? Ah, teu naon Ki. Nya geus urang ek lanjut ka ditu deui nya. Ih, tere amat. Ulin heula atuh di dieu. Oke lah gampang Ki. Aya hal nu leuwih penting. Ya geus nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku mulai merindu di hadapan kamu. Kamu selalu ada di sampingku. Kamu rindu, aku rindu. Kita sama-sama rindu. Kod. Dia kod. Tuh ing, tempo ku sia jelema bolongan mah. Manehna nu ngagorohan, manehna nu nyampurkeun nya. Padahal mah nungguan we di ditu. percuma nungguan ge ari kepastian mah. Komo mulis nyaho main deket jeung batur. Ning, maka urug ieu mah. Aya info-info ya. Info-info naon ieu? Duit kodir geus tapanggih. Lain eta. Si Iki meuli motor. Sia mah. Ulah sok mereka baru kebahagiaan ka batur. Komo kan kasusahan mah. Nyarina mah ka udag. Jedog si aing, tonjok dadana ku aing ya. Ye, kalah parasea. Non maksudna ieu? Jadi kieu kod. Keur isuk kan maneh leungit duit. Tak beneran pisan si Iki keur isuk meuli motor. Terus non hubunganna jeung kodir? Anjing, teka andageun pisan otakna. Ya. Sia ngarasain nu janggal teu. Si Iki meuli motor sanggeus sia kaleungitan duit. Beraku sia teu curiga. Nyalain si Suujon. Tapi yang ngaranna jelema. Tapi dah heueuh oge nya Bud. Anjing. Teu sangka si Iki main di belakang kodir. Cek aing mah mending dagdag isukan jeung aing. Nyahayu. Tuh cek aing ge naon. Beraku sia teu curiga. Heueuh oge nya Bud ya. Berarti kieu carana mah si Iki bahagia di atas penderitaan kodir Bud. Yeuh. Kumana mun motorna urang cokot wae. Kumaha nyokotna sia mah? Nya ulah kanyawan sia teh. Mun si Iki keur meleng, cokot motorna. Ayo tuturkeun aing. Ayo.
anjing. Caduk goblok. Tahan anjing. Ya main cerita caduk saya sih ya. Anjing goblok. Kernaon? Keur ngajarkeun si Kodir hanya di tantara cenah. Ayo guys, udah. Tak naon dia? Di kusru. Nah, ini sih kumbang lah. Sekalian ya, pangmaramankeun kerana. Di mana kerana? Eta tuturkeun we selangna. Oh, Bud, ngomong-ngomong, puasa tuh. Wah, curiga aing sia nanya kitu. Nya puasa sih. Kok make sih? Nya puasa. Tapi nya namun misalkan mana ek ngajakan buka mah nya hayu. Tapi daek teh main ke warung na. Heuh hayu daek. Tapi tong di sabelah. Oh, kunaon sih? Tengah warung di sabelah mah. Anjing terbalik ya. Geus balik dekeun udah. Dek, kopi na ya. Jauh anjing. Ki. Mana kunaon? Motor leungit bud. Eta kumaha kronologina bisa leungit kitu? Jadi kieu bud. Caritana urang palbakeun eta. Geus ulah dicaritakeun. Langsung diperagakeun we. Aing kieu-kieu ge pernah jadi tim penyidik. Ayo. Itu. Kan urang cai. Menang saya tuh bete cai. Nah. Yes. Terus urang teh sana. Terus langsung keluar deui. Sok deh. Tah, terus skip pisan terjadi anak. Jadi leungit 2 kali kan aing. iya keren teh ku aing dicari-cari kemana-mana aya di dieu. Alhamdulillah. Baru manila. Anjing. Goblok, aing mian keran kemana-mana. Kerana mah aya di dieu. Teh.